bahasa Sunda anu diujiankeun ku ieu? Nya hayu aya mah urang terus belajar karena ujian nasional geus deket. Barudak tong bahasa Sunda hungkul. Matematika ge kudu di-review keur ujian nasional engke. Bener pisan mereka geus KPTN favoritna nilai MTK ge kudu alus. Marane mah sok pinter padahal ngan ngapalkeun hungkul. Yang penting mah nyontek pas ujian. Wis, urang teh babaturan nu kudu silih tolongan jeung nasehatan tong saling ngarendahkeun kitu. Teh mah hubunganna arek abus KPTN anu alus. Urang teh kudu pangaruh jeung kemampuan serangan. Is, tong ngomong sembarangan, urang mah tara pernah nyontek, urang teh diajar jujur usaha anu maksimal. Asep, tong ngomong gitu kawis mah ngan beureuy. Kawis mah nyaah ka urang teh. Nya Sep, geus mah sama bodor. Nguji wae tuh lah. Sejen abdi teh. Jadi kumaha maneh teh? Oh, Bud, kumaha cenah? Sana rek kuliah, tapi ngomongna rek gawe wae. Aduh, tong nanya kitu lah, kurangnya lieur keur kaharepna. Kumaha mun konsultasi heula ka guru BK, mes buku rek ka mana-mana ge. Tunggu mun ka guru BK nambah lieur. Ah, maneh mah riweuh. Ya kudu dipikirkeun matang-matang, ieu ge keur masa depan arurang. Ulah ngambek atuh. Geus atuh, pasea. Geus lah. Mane taci batur keur bingung tong dipitukeun. Nya urang mah mere saran ka si Budi, meh kaloba mikir. Kok kitu sih ngomongna. Nya kuring salah. Terus bentar kurang lah kasih Budi. Sepanjang masalahna urang teh keur derek lulus. Naon maneh? Urang tadi ada pura. Urang aya salah. Ya, Mikirna pang buru-buru santai we. tapi da communication da kemana-mana euy. Akur yeuh. Pak kitu atuh akur. Nah, sih. Kumaha geus nyuntukeun pilihana. Geus, kan ayeuna mah kumaha di luhur we. Ya atuh hari kitu mah. Saya siswa barengan terus di kakolot. Amin. Tokokeun urang anu rajin teh nya. Ah maneh mah rajin lamun aya guru hungkul. Nyamun udah beger. Nah gitu lah euy. Urangnya lieur keur kaharepna. Kumaha mun konsultasi heula ka guru BK, meh buku rek ka mana-mana. Urangnya mun ka guru BK tambah BK oge, BK bener. Biuk. Mikirna pang buru-buru santai we.